Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji senarang syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin mangpirang kanikmatan ka urang sadaya di antawisna nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sareng nikmat kesempetan sehingga urang sadaya tiasa pendak deui dina pangajaran basa Sunda pertemuan nu ka-10. Shalawat miwah salam mugia salalamina dilimpah ruahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiina, tug dugi ka urang sadaya salaku umatna pamuga-mugi ngengingkeun syafaatul uzma ti mantenna. Amin ya robbal alamin. Sateacan dikawitan, hayu urang dika sami-sami kumaos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo salajengna, Bapa ngaraos sono ka hidup sadaya, palai pendak insyaallah pamuga-mugi ku Allah tiasa dipendakeun deui di sakola nu dipikacinta ku urang sadaya. Sateacan diteraskeun kana pangajaran Bapa bade ngemutkeun cung saha anu masih emut pertemuan minggon kamari atanapi pertemuan kasalapan. Ayo, tos diajar ngeunaan naon? Leres pisan. Minggon kamari hidup sadaya tos diajar ngeunaan kecapananya. Upami dina bahasa Indonesia namah kata tanya. Contohna sapertos kumaha kecapananya teh. Contohna aya sabaraha, di mana, saha, di mana, kumaha. Tah eta contoh kecapananya. Dina pertemuan anu ka-10 hidup sadaya bade diajar ngeunaan nulis kalimah pananya sareng nyieun kalimah pananya dumasar kana gambar. Contoh nulis kalimah pananya. Aya kalimah Usman rek sakola. Kalimah pananyana rek ka mana Usman? Teras anu kadua aya kalimah Bapak nuju pangaosan di masjid. Kalimah pananyana nuju naon pun Bapak. Tah eta contoh nulis kalimah pananya. Teras anu kadua contoh nyieun kalimah pananya dumasar kana gambar. Tah di dieu aya gambar ku hidup titenan, aya ibu guru atanapi ustazah nuju ngawuruk ngaos, aya murang kalihnya. Upami ngadamel atanapi nyieun kalimah dumasar gambar ku hidup kedah ditingali sing tenget taliti gambarna. Mohon. Nah, contoh kalimah pananya dumasar kana gambarna aya sabaraha urang barudak nu diajar ngaos. Teras anu kadua keur diajar naon barudak teh. Anu katilu saha nu keur diajar ngaos. Eta contoh kalimah pananya dumasar kana gambar. Ulah hilap oge upami kalimah pananya nganggo tanda tanya. Sakali deui upami kalimah pananya ulah hilap nganggo tanda tanya. Alhamdulillah, insyaallah hidup sadaya tiasa nya mohon. Sateacan ditutup
Bapak bade ngemutkeun dina pangajaran anu ka-10 hideep parantos diajar ngeunaan kahiji nulis kalimah pananya, teras nu kadua nyieun kalimah pananya dumasar kana gambar. Tah teras kanggo pancen di bumi, kanggo latihanna, latihan halaman 78 bagian E sareng halaman 80 bagian F kanggo latihanna. Alhamdulillah pangajaran pertemuan anu ka-10 parantos rengseng. Hatur nuhun kasadayana pamuga-mugi hidup janten murang kalih anu soleh-solehah. Ulah hilap salat 5 waktu sareng ngaosna. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.